Tibalah ciseredetan nembek tepang sakali tibalah ciseredetan Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat jumpa kembali. Kepada kami dari grup seni Sunda Sinar Muda yang masih dipimpin oleh Bapak Dedi Pelor yang beralamat Jalan Raya Mauk, Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Saibul Hajat sekeluarga yang mana suni kiranya telah mengundang kami untuk menghibur Bapak Saibul Hajat sekeluarga beserta tamu undangan. Pada malam hari ini kami bersepakat kepada sutradara kami akan membawakan sebuah cerita atau lelakon dengan sebuah cerita Wasiat Kembang Cempaka Warna. Cerita ini seru, sadis, menemparkan di mana pentas yang telah kami tampilkan. Dengan sebuah cerita Wasiat Kembang Cempaka Warna. Selamat menyaksikan. Tangtos kirang kemakan rombongan bisa dengan rombongan bisa dengan tangtos kirang kemakan
ke Bandung moal ke Sumedang Hilir abi malim di kantun alim di kantun abi malim di kantun abi malim di kantun alim di kantun Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalau nenek keluar jangan digetak-getak. Oh, kalau nenek keluar jangan banyak raga, jangan ditunduk. Oh, jangan ditunduk. Oh, ntarnya kalau ditunduk, ntarnya buntang. Asal, jangan ketawa. Pak Nini mah udah tua, Jawi. Hah? Oh, jadi Nini nggak sekolah. Oh, hari pagawean kolot mah ulah sok dibencer gendain. Lalaunan be kablok datang ka isuk. Oh. Keplok datang ka isuk teu karasa datang kangkor kotok be. Mang Jawi. Kula nenek. Panayeun nama nenek ka amun teu nyaho ieu. Sate, mamang sate. Yo, panggang ayam. Sate. Nanya aran, careuh. Sate lah. Oh, mamang sate ya. Iya, maneneng. Ulan? Maneneng. Sa? Maneneng. Kenapa? Makeneng aken. Maneneng jauh. Maneneng. Oh, lagi dulu mau udah muda, lagi muda. Oh. Dipanggilnya nenek. Oh, dipanggilnya. Iya, sekarang mau udah tua, berarti maneneng. Oh, jadi nenek-neneng. Maneneng-neneng. Oh, jadi nenek-neneng gitu. Oh, jangan ngeskolot. Ngeskolot, Mang Jawi. Oh, hari ngesekor ngora mamang masih cantik. Oh, atuh keur cantik keur ngora. Oh, keur ngora mamang masih cantik. Oh, masih cantik. Oh, kula ge sok ngadenge cenah mamang. Naon? Nini sok diperebutan cenah kitu. Diperebutan Mang Jawi. Ku bos. Lain. Oh, ku mandor. Lain. Oh, ku Bapak Jaro. Lain. Perebut ku naon? Ku Andi. Oh, geblak. Morar sia. Udah percaya Mang Jawi. Ku naon? Oh, keur ngora mah ieu nenek. Oh. Pamuda bareng nempo nenek. Oh. Aju boleh kak, Pak. Waduh, jadi sawan. Sawan kejer. Keur ngora. Nelen nenek. Iya. Cantik. Jadi berapak bae. Berapak kejer. Kunaon? Ketabrak motor. Geblak. Lain keur tabrak kereta jodan. Kunaon? Oh. Idi. Ya mah kasok kanene sok hareun beran. Atuh ayeuna mah pan geus peot susunan. Jawi. Nek. Wih, cantik amat ini. Ih, empuk. Atuh panjana mah bolu bari dipencet-pencet. Hei, Jawi. Iya, iya tete. Teu sabeurah. Siapa ulah henteunya nu mantak ulah sabeurah. Ah. Ieu masak dirancet-rancet si mantok. Oh, ieu mah mencet-mencet. Oh, mencet-mencet. Jadi ngebata. Ngebata. Aduh, emang kitu awewe ieu? Panjana mah kenong leucik. Teu disangka oren. Jelema nama cantik bener. Aduh, pantat ngelepot.
Tinggal tulang doang. Oh, anu macak nu sekolot teh tinggal tulang doang Mang Jawi. Birit ngelepot susu teas. Aju ieu mengambai. Kebelah. Atuh lain terus jenuh-jenuh di pekrek segala. Gua geus kolot di pekrek. Menang jadi dipergun ku anjing bawa. Bau si bawa apa? Mang Jawi. Lagi je nenek. Nek kemana tujuannya nenek? Ya sebenarnya Mang Jawi. Ieu mah neneng ieu ngabogaan Kembang non. kembang cempaka warna. Oh kembang ke kapakacang marakasana. Lain kembang dicakar juburna. Oh, Kembang cempaka warna. Atau ngomong anu benar. Sorangan anu kolot. Kembang naon? Kembang cempaka warna. Oh kembang kaca kamara. Itu hese amat kembang. Kembang cempaka. Kembang kacapa-kacapaka. Kembang kacepak-kacepak. Kecebur. Kembang kacemak. Lain. Jeung melon. Cempaka. Kembang naon? Kembang cempaka warna. Oh kembang campaka. Warna. Kembang campaka. Warna. Kembang warna campaka. Cempaka. Coba. Bisa Atuh aja. digulak-gulak. Bisa saja. Kamu nanya. Bertanya-tanya. Aku nggak bertanya-tanya aku. Nenek udah tua nggak bertanya-tanya. Udah nenek mah ntar kalau tahun baru di shop aja di shop. Jangan di sop Jawi. Oh ya nggak ada dagingnya. Mending dipanggang aja. Tinggal babalum doang. Bang Jawi. Kula nenek. Sebenarnya mah ieu nenek ieu Ah. ngabogaan kembang cempaka warna. Oh, nanti disebut cempaka warna nenek. Nenek ini ngabogaan keturunan ti selaki. Oh, Ngabogaan selaki. lah, jadi ieu rangga. Weh, aturan de perang. Waduh, perang, lain perang, merang. Pirang, kebelang. Pirang. Aton, nenek mah kalau mut kalau kurang denge ieu kadang-kadang Bener janda. Isuk ilu jeung kula yuk. kemana? Kata nyungkait. Nuk dilalap. Nek dicebur-cebur kan ka laut. Modar sakeun. Tonggengkeun sia karebak. Ada malain karunda kan nenek. Dan kajak jalan-jalan nek modaran. Ieu jero masaha dieu. Ieu hilir jambu tanaon. Oh, tukang bulung orengan. Tukang bulung oreng. Aduh. Pengaruh Jawi di Jakarta marah. Oh, atuh di Jakarta mah rame. Tukang komo. Heeh. Awas, susu nenek dicomot nih. Susu cekelan mesti dicomot doang. Bodar sia. Aduh. Cing. Tuh di bawah nih jangan mah. Campur. Oh, ceknya mah biawak pun batur. Ceknya mah anak biawak pun diasup ka karung budak ya. Waduh, kamu budak bener. Nah, hina ya budak ya. Waduh. Lain jauh orang ngaruh ngelak ya, masuk biawak diasup ka karung. Cing. Hanya nambah biawak. Batu dan kau nek. Hei. Oh, gara-gara orang. Waduh, bener. Lu budak ngarunjak ya. Budak pajarnya mah nenek, pajarnya mah anak biawak bener. Lain panjang anak biawak Jawi. Pajar gelas aquak itu nenek. Panjang anak embe. Pajar anak me buduk saja. Jawi. Saya itu budak lah. Budak saya tak. Yang udah pengangguran. Oh, budak. Nyawa reman ya tak. Nyawa ramin jadinya. Terus batu ke Jakarta. Preman. Hirok wareman. Tuh. Wah, negeri perkosa tuh. Tuh. Aduh, diperkosa. Aduh. Lihat ya. Aduh, ya budak kan ini ke bagi bae deui. Berako preman dak merkosa ini aing mah. Atau ada tak preman lah. Jeung daripada kesepian. Oh, bener sahabat beunang. Ini tanah antar selem pisan. Lihat. Kan teu bisa lempang dos piak ku preman mah. Selem ambekan we. Oh, sare eungapan we seutik mah. Teh susu aya susu. Beusi nyekel doang.
Aduh, bangunnya jenjot, sabarnya jenjot. Aduh, angsakeun ka luhur. Aduh. Ya budak saha ieu nya. Tanya datang di mah, tuman ya budak ya. Batur dah supun ka karung cek ya anak biawak beureun. Ah. Nya mah anak bebuduk dibawa ka pasar sepatan. Kunaon? Ieu nenek. Ah, Aya nu ngaganggu bae. oh sia ta budak. Sialan. Cek nya Pangabogaan kembang cempakawarna. oh. Oh jangan ke Samarang. Oh, jangan Samarang, Samarang. Ah. Oh ampuh. Kepanyakit naon bae kitu cager. Kapanyakit cetruk zaman Oh kepanyakit catruk, hadek kepanyakit catruk. lain si kontainer. Anu teh bisa lempang teh ya. Atuh, Oh karena cakul mah penyakit catruk. cetruk, Hah? cetruk. Oh catruk sudah catruk. Lunguna kempreng. Gitu tah. Gitu tah. Nges tetangga esuk kitu teh nenek lempang ke panteseun. Ulah sembarangan jauh. Wih, kita kembang penyakit naon bae ku mah cager. Oh, aya ucap peribahasa. Ah. Ditungkulkeun ka gunung-gunung duku. Aduh, Ditungkulkeun ka cai-cai. aduh benar. Wih, percaya benar. Nenek keur malam Jumat kaliwon mimpi Mimpi naon? kedatangan saya maha buadeg. Wah, ada kicak kukulan kicak. Lagi pasangan pakok. Oh, Sia makakong bae Allah. Allah kori mamang eureun. Ih mamang bae maaf lah. Maaf mang. Nenek mang euy. Cilok masang. Maaf mama nenengnya mamang. Cilok masang nenek mah. Oh tilok. Cilok Paling. paling ngiring pun. Kebilang. Nitip beureun teh mah. Sarua bae tah mah nitip mah. Cancana hiburan. Ah, Ieu nenek sebenarnya boga anak. boga anak. Boga anak. Aduh bener. Pancen janda boga anak aing mah bingung. Atuh janda ke kuari. Hah? Atuh janda ke kuari ada bapak Lah. bae. Menang selingkuh beureun. Atuh selingkuh kumaha? Pira aku di bijil di belah batu. Disukan ayam be nyasap dong ke dinya. Badot. Jadi boga anak nenek. Boga anak. Wih, parigal bener anak mah. Atuh anak mah parigel. Atuh buatan saha? Wih, Ngalakan jauh. atuh ngalakan nenek. Nenek ke keur ngora mah. Atuh paling kanjeng. Ya. Coba anak nenek ulah yang nyele. Hayang manggih. Boga salakin teu, boga salakin teu. Paharawan. Masih perawan. Kade. Iya anak. Nenek. Iya anak tanggurak saya. Oh ya. Iya anak nenek. Nyina keur naon? Hah? Keur malam Jumat kaliwon. Oh, pantes kita balik cak ulah aya di ini tah nu uyak ieu horeng ieu. Udah, kosim. Sa. Waduh. Ngalakan nenek mah tinggal tulang doang. Atuh geus kolot kan Jawi. Ya, bapana orang mana bapana? Orang India lain. Orang Australia. Iya. Hah? Orang mana? Bapana. Kurang? Urang cebrang. Kurang. Urang cebrang. Bapana. Urang bule. Sa? Bule. Kurang. Urang bule. Bapana, ditanya bapana ganti. Urang bule bapana. Ai bapana. Bapana bule. Bapana bule.
Oh, urangnya orang mana? Bule. Kurang seberang. Urang seberang. Oh, seberang Bariuk Sondol. Ke Sondol. Kacondol itu kita kuku. Oh, itu ke TPA. Oh, seberang. Oh, urang Palestina bener. Boleh cari lah. Marah sore baca mana. Neng, hari mama tinggi sudah dirempan di berangkat dadaan di puting kedadare. Mikiran naon geus cantik bae naon dan. Emang kunaon mah ada yang timah pemikiran naon? Ada di tempat anak rumah. Ngalamun teh ulah pakai pikiran, ulah pakai ngalamun. Ulah mikiran naon mikiran kula bae gitu. Ulah dipake pikiran. Ulah, Saya Neng. boga ceraki. Nyah. Babeja bae. Babeja tinggal nyokot. Hayang anu mana? Oh cenah hayang tukang kecerek silakan. Oh cenah ieu rada ngorak kene tukang rebab. Oh cenah tukang rebab ngorak kene bae. Iya, tukang saron. Kunaon? Ulah dikawinkeun di mana. Bisa. Pan ngorak kene ieu mah. Ari mah umur sabaraha? Umur. Beuh, atuh eleh ku ieu. Karek ieu mah 12. Oh, jadi orok. Wih. Boleh anakna mah kos urang India wae ieu. Arabi, turunan Arabia bener. Baheula ka Arab gitu. Baheulana nek Arab jadi dikat jana ka Arab di sida. Pantes awak kebekek boga salaki orang Arab ieu. Emang mah asup TKW gitu nenek? TKW. Lain asup TKW. Naon? Apa kelong wewe gitu? Mak, yanti manu mata ulang jentul ge mikiran iya non bapak, yanti mah kangen maka bapak. Tuh, Lin, percaya budak mah inget ka kolot mah. Ya neng. Cakeun di mana bapana? Nya mak, Ya dengekeun. Kumane bapak maneh mah geus aya ya barang ieu mah nenek grogojol ge laju. Wah, laju. Oh, barang begitu buruk-bok gitu tah budak di keluar. Barang gitu borok-bok kita budak bapana eueuh. Naon kayu bobok itu mah berapa? Keluar teh ya. Oh, barang begitu keluar deratak begitu. Oh, nggak berak. mak. Oh jadi bapak teh tos teu aya, tos ninggal. Pan aya emak, aya nenek geulis. Nya atuh sugan teh yanti mah kitu bapak masih aya. Tuh Oh, nenek tos teu aya. nenek ngadeng-ngadeng gitu kula mas sedih. Dageun bapana anak amun bisa mah urang mentak aja sapiring beuteung peurih kula di ibadahan teh di dieu henteu. Curek hayang di mata mah masih di pasar kemis kene. Mah yanti mah lamun cenah kos kieu keur sedih kieu yanti mah hayang dihibur ku emak. Iya neng dengekeun heula. Ieu nu mantak ibadah bapak maneh. Ieu ketinggalan bapak mah. Oh jadi ieu teh kembang ketinggalan ti bapak. Ieu ulah samarangan. Ieu. Amun boga penyakit naon bae penyakit stroke dikelangkakeun. Oh jadi ieu teh kembang wasiat. Kembang ujian, ieu kembang cempaka warna. Oh. Ulah cek ribaca digadekeun. Dijualkeun teu meunah. Oh, hargaan. Nya. Oh. Ieu mah peragi nulung ka nu butuh narang ka nu. Oh, benar. Ieu mah mere bae timbalanana. Syukur keren teh mere dipenta. Ih, enggak. Mak, pantesan ieu teh alus pisannya mani maksudnya teh kembangna beureum, daunna oge. Lah, pokona mah sae we kitu tah. Kayaknya. Mane alus euy. Alus pisannya.
atuh mau sih. Emak nyanyi kan emak masuk pinter ari di dapur bae ari masaknya. Osok nyanyi we didengekeun teh ku Yanti. Ih benernya emak suarana alus pisan. Apa mama mate tilas iya tilas penyanyi? Mama geus kolot ku ari mah sorana ge geus deket-deketan. Kula kagak nenek suka dengekeun kula liwat ya. Laguna kieu. Mang Dading ala Mang Dading cenah. Hah? Oh, cenah kula ngadeng Mang Dading ala Mang Dading. Itu lain. Naon tah ka laguna karah? Mak, tos hiburan lah Yanti hibur atuh supaya tong sedih. Hibur ku emak, mama pinter kan nyanyina. Ih suarana gimana alus. Sok mangga ge. Nyana mah urut artis. Akademik cenah mah. Lain Pontianak. Nu sok aya di Indosiar. Indosiar. Hah? Anu sok aya lauk kiber. Oh, cak aing akademik. Oh, akademi horeng. Ya. Ah, Aing cicang ngalagu bae mah. atuh gitu, Ma. ngahibur anak. Mak, Yanti kenging serat ieu. Sahanya tiba bene sana sianya. Mudah-mudahan mah tiba bene. Oh, oh. Atuh wios da Yanti mah masih lengoh ieu masih Ka- parawan. Kabeh Aduh. ini budak warima. Di HP bae. Warima zaman HP. Mang Jawi, atuh wios teuing upami ieu teh serati kabogohnya da Aduh, Yanti mah teu jeung nyaho, lengoh. emang bener. Terkecuali Yanti teh ngagaduhan Nah, pameget. Bener Teu Nenek. kenging eta. Bener bosing babene. Bosing pacar naon jang Ya bade di bacanya. Naon ieu teh mak bacaanana? Teh mama kolot teh kana macam kolot. Naon sih mah coba katingali Coba, teu? coba. Waduh. Kebelang. Katingali. Naon dia? Coba. Coba baca. Baca dibaca ararese. Jeuh, Gatot ganyong. mata naon? Mata melotot. Makanan ganyong. Budak. Asa awa. Disijikeun jadi jeruk. Naon mah eta? Saha? Wah, tetangga teh bener we ngalunjak ka emaknya. Idi ya Allah, Mak. Nya. Oh eta teh bogoheun meureun ka emak teh. Atuh bogohon mari kawin we ulah nek markot. Atuh mana meureunan ari aya manehna teh osok lumpat wae. Atuh ari bogoh mah mending terus terang tongkos gitu atuh. Nyaran bayawak budak ya. Pemulung, Mak. Pemulung sanes. Nyaran bayawak dijual. Jaran anak embe. Emang mah kenal kan kajal minu tadi teh? Cek kenal mah baru dipeprek kumaha. Ih, Cek kenal diangkat mah gitu. Ayo. atuh emak deui gatel. Saruana we eta mah. Coba Kumaha eta tos ka? coba baca lah. Heeh. Orang bacanya mah nya. Naon ieu teh nya? Teu katingali. Nya. Aya-aya wae sih eta lah. Kasisikeun mah kasisikeun cepet. Heeh. Kintunan lagu dari siapa ini? Dari Uneng. Ti Kayu Bongkok. Nyuhunkeun lagu. Dupi laguna teh kacang asin. Sareng ditujukeun ka saudara Agus. Sareng Aan Akong. Iteh hoyong kacang asin cenah. Nya. Matiasa teh kacang asin? Lebaran lagi sange kene. Oh nya. Lebaran. Kunaon? Udah kacang asin. Udah minang udah cucur. Emang mah teurak ngamam ranginang? Hah? Ari cuhcur? Teurak. Eta waosna oge tos teu aya. Kacang asin ya nya? Ya sok urang ieu keun nya. Mana ieu? Hoyong kacang asin cenah diputar. Kayak kacang asin sekenyot tetep. Ngipin nih.
Hari keceng kecasih hasina madionya habisin Pemandor Hasan isin apa duduan hari kacang asin nama jadi uyahan abi isin Pemandor Hasan isin apa duduan hari asin nama dionyahan habisin isin nah padunuan kamana mah jalan Cibulong monanjak Cimandiri kasaha abinya lindung Pemandor Hasan mun manah dong gara diri hari kadang kecasih ijana panolong ari habisin Pemandor Hasan mana Serasabang ketinggalan tuh kergagan abdi di kantungkan turut tebitna Tosnya banyak, tos kabul, tos dilagukeun laguna. Terus ayeuna orang istirahatnya banyak. Pada istirahat apa pada ke pasar? Oh jadi emak teh ngimpi kadatangan sema. Mudah-mudahan namanya orang kadatangan tamu sing mugi-mugi aya miliknya mak. Ayo orang ngantosan di bunyi di payun namanya. lamun kersanang tehirang langka ini kapangirang tecara manang mau musibah kakara eling para toba tecara manang musibah kakara eling pertoba kabudayan kasenian jasana sanes lumayan pokok dimang anggong hiburan ngarakeun duduran Jatisari Mamong Bandung simpangan mah jalan Cikampek sasedikit tanah pitu sok rajen daek ngarapi contohna jami musabah di barangan
Naon kiwi nuk nyemir sepatu sih ya. Waduh. Abang Bege. Kelabang bage. Tilok dah. Kakebok-kebok hidul. Sapi keser. Waduh. Toke seres mas ya. Kasek toke-toke. Asal datang marah, asal datang marah, asal marah datang. Putih. Borar siapa ini. Rasa ajur siapa ini. Raketak pokoknya. Dipantek suku atoh seserian. Waduh, bunga beren dipantek sikil suku. Bau. Kunaon? Kunaon? Mana suku? Mana? Tuh agenya itu mah suku kebelang. Ya hulu ya. Dasar juara belon. Dasar si kebo sateruk sia. Dasar si toke salesma. Dasar si sewang tilok pakai kacamata. Dasar si bebek tilok pakai sabun mandina. Dasar si kebo gering sia. Hoi, kebo stres mah. Aduh berek bordek sia. Cek yang lain balon beren. Waduh. Lu jangan cema-cema sama gua. Cema-cema ari ngomong hayang betul. Waduh. Waduh, angklung pak. Pak angklung pak. Angklung. Orang juga ngomongnya enggak begitu. Angklung pak. Angklung. Ampun curang. Pak itu ampun curak pak. Pak bener ampun curak pak. Ya sari juara geblek gimana? Sari juara tuh buka otak. Aduh geblek siapa? Iya, lu geblak. Aduh geblek kunaonain. Dasar. Nah iya nu kieu yang geblek pikiran. Lu pamain teh kan Ya mantak dipantek denyekeun ku ceuli curak sia. Mantak dipantek wae sianan teh sopan. aing ya pamana kesana ke sopan. Atuh kunaon keun di kedang ayeuleukeun make suku. Emang sih kau. Kunaon? Waduh, Ya dasar juara balon sia. kepet semua. Juara tilok ngejo sia. Si juara tilok ngumbah piring sia. Juara eleh wae gol pe aing ngumbahan piring. Wajar sih kau. Siapa mau nyaho? Aing ngejo ngasakan gawe asam aing sorangan. Wajar sih duen. Nah, ente make duren aing mah gasakanan tuh. Amun teu make duren. Make sayur asam tangkil naon jagong. Lauk bujair nang goreng lauk asin. Lalab peteng ora. Wih, poho ka eureun. Siap pakai ngora. Heeh. Aing keur sore jeung kol ngora. Siapa jeung minta dipesek di hakaran jeung cangkang-cangkang ka siapa? Jeung cangkang atuh di tilasna. Cangkang-cangkang lah. Jeung naon jeung akar. Cangkangana dikelap. Katak sia. Wih, juara geblak. Hari keluar bermarah. Jelas marah. Waduh. Aing lebah mana ke sopan ke sia. Di atuh ngeureun ke kendakna ge bukinan teh sopan. Emang sih teh ka beut aing. Ca, atuh nyaho lah. Saat keluar. Kabeungeut sian atuh nyahoan ge. Saha? Nu keluar gerandong. Ya anak tekuk ya. Waduh. Wi. Kengekuk. Atuh jeung ge didengekeun ku aing lah. Setiap aing keluar, Setiap keluar baju hidung, baju hidung, celana hidung, kumis gede, bawa golek, golok, ngarana ngarana, jawara, dawala. jawara tolol. Oh, iya jawara tolol.
Jawara tolol. Tololnya udah dibawa. Oh, tolol udah dibawa. Jawara. Jawara. Gitu. Apa guys? Buntutnya apa guys? Coba, apa guys yang ditanyakan? Kan kata gua jangan bawa Hah, apanya? itu tadi. Buntutnya? Buntutnya bawa aja. Emangnya gua butuh Ada di bawah. di bawah bukan butuh. Apa? Pelatok embe. Duduk, bukan pelatok embe. Apa? Sosis. Sosis. Digoreng ketinggalan tutung. Jadi gerecek macam mana awak cina. Cina nokta tu buat sosisnya mbak cina. Kan dia kotok cina basing. Sulakanin. Jadi barang dia tak pasang. Ka minyak apa ya kau? Sosis. Nih, batin. Nanti kali kira gorengan ulah sokan tinggal kau. Sekarang gua mau tanya sama lu. Nanya non. Gua mau tanya. Boleh deh. Woi, apanya yang boleh deh? Kapan kamu mau nanya? Iya, gua ini mau nanya. Mau nanya sama gue? Boleh deh. Iya, boleh deh. Apa boleh deh? Juara geblek gimana? Lihat, bajar ente geblek, ya geblek. Bajar ente geblek balon. Boleh deh. Tuh. Jangan ente boleh deh. Orang juga ngomongnya bukan boleh deh. Apa? Boleh. Singkat geblek. Yeay, dasar kilo gaul sia. Bikin gua puyeng. Yang tak hirup mari barang gaul, jarami kakusakan jarami. Geblek. Tol kutai. Iya. Batin. Sekarang lu itu lagi ngapain sih? Siapa? Apanya? Di mana? Tuh, elunya nanyanya ke bener. Gua nanya bener apa? Kalau nanya guys yang bener guys. Masak ini sekarang lagi ngapain? Siapa sak guys? Lu guys. Oh iya. Oh enggak, kalau ini aku, lu gua. Bopeng. Ih, nanya ongkos ya mah. Baik nanya bener-bener. Iya guys. Nih guys. Apa coy? Coy lagi. Gua tanya sama lu. Iya nanya apa? Lu sekarang lagi ngapain? Saya Iya. emang nggak kadelan. Enggak duluan ai. Atuh kenapa lu nggak kadelan? Maksudnya apa? Aku mah lagi hiburan apaan lu emang nggak dulu? Oh, jadi lu ini programnya duduk lagi hiburan. Atuh pan lu itu tahu beren. Jadi menjauhi. Ke hiburan. Nya. Apa dia tanya? Oh mamang. Nah, kabeh tuh dalam mak. Lu udah kenal sama gua. Siapa? Lu udah kenal. Gimana? Lu ini sama gua udah kenal belum? Saya? Iya. Lu udah kenal belum sama gua? Iya. Hei, Lu nanya apa? terus jawab aja ke aing. Sa, Iya. kurang. Oh, Kunaon? iya, geus nyawa di kamar aing. Oh, gula. Iya. Encan. Encan. Geus nyawa. Encan dahar. Dusun. Apa sih nanya dahar tanah geblek? Aing nanya dahar kan ketolol. Panggilnya cina iseu geus dahar encan cek aing encan aing di mana teh di dieu teu. Lamun pembetek aing gorokok bae. Aing naik motor tak gojok betek. Aduh. Nah, gimbung nasi goreng yang banyak nasi bagus. Bang, Kerhiburan kula mah, jadi Mang Jawi terhiburan. kerhiburan. Terkehibur Bapak Hajar. Nah, bener. Dulur-dulur nonton. Iya. Geus nyawa kangaran pula. Ih, nyawa di mana karena kapangi penting ieu? Jadi ngecan nyaho. Aduh, Ngecan mau. cacat. Iya, guys. Jadi guys ini belum tahu. Belum. Nih kenalin. Ini namanya siapa, Bro? Kenalin nih guys. Namanya siapa, Bro? Emangnya gua penyakit roh. Nama kamu siapa? Namanya kamu siapa sih bro?
Begono. Atuh iya nama kamu siapa bro? Ih, berarti juara gebelang. Dengekeun ku Julisia. Saha coba? Boga ngaran asli Mang Pelor. Saha? Mang Pelor. Aran. Aran aing. Asli. Asli. Lain fotokopi. Lain fotokopi. Asli. Asli Mang. Saha arana? Hah? Saha? Mang Pelor. Oh. Nyaho. Kita di babeja. Kita di babeja. Terjauh kurang eh. Waktu penkula Bambang tetenaho. Arana saha Bambang? Aran dia saha aran dia. Aduh cacan, pandai nggak lo kepanggil jeung sia. Saha? Pelor. Ente percaya. Aranna pelor. Ente percaya. Deh, ngaranna pelor. Asli. Pelor. Pernah naon ka pelak? Ayo yang nanyain. Pelor. Ka pelak pernah naon? Ulah aja ngomongnya udah keres. Aja dikena tibra. Kadang urang ngeureun tinggalkan ke sorangan di panggung. Kajen. Ulah ditanya-tanya tukang rebab mah. Kadang urang ngeureun nya urang beunta maka urang ngaraweuh. Kajen. Jadi bubak bongkos anjing dikepung. Hei Kiwi. Apa? Aing epe-epe olor-olor Kiwi. Oh, pelor. Iya pelor. Ka pelak pernah naon careuh? Lain aing ditanyakeun sia deuk aja kenal apa kadu. Ngabjotos jeung aing. Jing, si mari tanya aran gitu, Bu. Pan aran sia pelor. Ka pelak pernah naon ka pelak? Sula gandeng Jawi. Naon? Kapelak aing pernah mitoha. Oh, berarti menantu pelak sia. Hah? Menantu pelak. Yang tu pelak aing. Lamun kaban, Kaban Bapak Kolot. amun ka jari-jari, Incu. amun ka asna as. Waduh. Kemarin as geblak. Geus nyaho Mang Pelor kula ge. Nyaho. Mang Pelor 25 tahun anjir centeng. di mana? Bapak di Karta. Berak 25 tahun. umur Umur 35. oh, berarti boga hutang sia. Hei, saya buka hutang aing. Kapan sia ngabujang berak? Hutang 25 tahun. 25 tahun. Umur? Tuh berarti sih boga hutang 15 geblak. Ih, Nyaho, aing gawe 25 tahun. Umur 35 aing buka hutang. aduh kada sarua jelema mah. Jadi usia nautot, oke. Umur kula 20 tahun. Deh, naon gawe 20 tahun umur kula 17 tak karakan udah boga hutang geblak. Aing ku ngebohong. Ih, Dorakman. cenah dorakmin. Bapak Haji Karta Jiki Wajib. Oh, mamang di Bapak Haji Karta. Aing sebenarnya Jawi. Oh, jadi mamang sebenarnya mah ieu babu kerja di bajing. Kerja di bajing. Lain jadi bajing. Naon? Oh, berarti babujang. Keur gawe. Amun jara di pabrik mah mamang sarkam. Emang aing becok sarkam. Anu sok ada dorong pintu geblek. Dorong itu lain sarkam. Lain. Sarman. Ih, Sarman. Hai, nu dorong pintu lain Sarman. Sakaramat. Aya Sakaramat. dorong pintu mah lain Sarman tolong. Ih, sarkam. Sarwiti. Sarawi. Kuarima lain sakam, lain sapam. Lain siapa? Ganti Ganti 2022 ilu. 2023 ganti. Heeh. Ganti hutang. Sebuta kuarima cucuruti. Berarti aing anaknya curut. Aduh gawe di pabrik teh ya. Hei, aing siap kan ngomongnya ke bangka kayak kastan. Oh. Ayahnya budak leutik ngomong gitu mah. Cih. Apa tahu mana? Apa aing mah jadi Oh, kita budak letik. Pantes aing liwat ke tadi cenah. Aing liwat pan. Cek acak anak letik kene pun cadel. Cenah. Abah boleh entot mau boleh diewek ya gitu. Cek aing budak ngomong ke kiamat. Kau yang ditanyakan, Pak, itu ngomong naon. Ya harganya mah apa bapak boleh jensot mau boleh dibere. Aing sia cek aing budak. Oh jadi mana iya aing beli jengskot. Aing liwat. Mbak ulah dibere. Cek aing ka dia liwat. Oh. Aing cek budak ngomong gitu amat kita. Kumaha
Barang abah meuli entot mah ulah diewek kayak gitu. Kita aing budak ngomong gak wah. Aing penasaran. Geus jauh balik aing. Nanyakeun ka bapana, "Mang, cenah, bapak meuli entot mau ulah diewek kayak gitu." Laju aing nanyakeun lor. Ka bapana aku penasaran. Sekarang Pak, hampura ieu mah kula hampura 1000 hampura cak aing. Aing kuat 1000 hampura aing. Sakitu encan 2000 hampura aing. Terak 1000. Teu kitu anak kula cenah. Teu kunantu harjina mah cenah Mang. Harjina mah meuli gengsot mah ulah dibere. Aduh cak aing. Jadi mamang keur babujang. Woi. Hari kitu mamang teu boga batur kitu. Babujang nama we. Ah. Gampang kabari. Oh. Kita mbak si bapak bawa anak. Bapak Karta. Pan ku nantu. Bentuk mah geus dewasa. Ah. Ada takos budak leutik. Mata pegel ka jantung. Budak leutik marah da budak ulah sok direnge. Ieu gua apa aja mun dibere duit 100.000. Ah. Pokok. Laju itu mah Apa aja hayang duit 2.000. diberi 100 embung. 100.000 embung. Geblak tuh mah. Uguton we kok. Canas. Oh, teh budak belum. Maksud aing duit 100.000 cok. Cokot bere ka sia. Bagi dua aja kan sudah gocap. Atuh gampang gantian Oh ya. 2.000. Gampang ngabagi mah urang. Ngabagi mangke geus balik ka ieu mah karak bagi. Apa aja hayang duit 2.000. Nongkok aing. Lalu sakala ngomong, abah aja, hayang makan daging memek kayak gitu. Daging bebek. Oh, Allah. Iya. Wih, Hah? aing geus pernah bantu jeung Bapak Haji lain dewekan bewi. Boga atuh. Biasa samenel. Aduh, boga batu gitu. Atuh samenel. Sahabat tuh lah. Samenel. Di kamar. Seutik ge ngaran. Jalan mana? Terus Gajah Bangka. Oke. Samenel biasa. Ya, Cok. Bang nyeduh kopi. Nah, emang sedang kopi ya. Hah? Bejakeun urang sedukun kopi pahit. Ulah make gula. Ulah pakai gula. Bejakeun, ini sedang ngopi ya. Seduh si Jawi tah. Naon kena belotok. Bilang. Oke, Nel. Oh. Hei, Ya pelor ya. aca wi. Si Oh, aca li kiamu menel merenel picak lele pakai jahe wi. Aduh, pelam. Papcak lere mah. Tumi aku cocok mata li ki. Ada kucek-kucek batasnya cakar goneng kayak sia mah. Ajari li ki. Borde diajarin di kebukan lah. Peti kali tiba pegai Bapak Hajat. Bapak Hajat. Oh, Bapak Udin. Mana Bapak Udin? Bapak Hajat aku sawer menel keluar jeung naik online. Ibu gaul, Bapak gaul. Lanjut.
aja kia musik di merintih he. Oh liki am menel meredel ajar liki he musik di berhenti he. Tidak lihat he. Orang he. Oh nih Muhammad liki cepok liki. Orang kalau lagi cepok. India heliki. Oh, liki yang menel meredel ini aja liki he. Aduh, sekarang mah jangan aja. Nih, tiap subuh merujut. Oh, no way, meredel liki he. Kalau no way aku ketobe. India heliki he, pecak lele pakai jahe. Jangan pakai jahe pahit, pakai jahe moto, pelem. India ini kita jadi liki, baik 1, baik 2, baik 3. Baik, KPH. India ini liki meredi liki, baik 1, baik 2, baik KPH. Baik, KPH. Sing baik memi Israel. Marah liki. Terus marah he, bos enep he. Orang bisa liki he, nggak bisa he. India heliki kesenyawa heliki he. Orang ngomongnya pakai wae he. Apa? Orang Apa? ngomongnya pakai wae he. Apa? Itu apa-apaan apa? Oh, Kenapa? India he. Ngomong apa dia? Itu kok ngomongnya pakai wae he. Lu gak tahu? Gak tahu gua. Namanya India keblak. India itu. Jawi bisa heliki he, jawi he. Tuh. India. India. Ngomong India emang mengkonon. Tuh akan bisa mengkonon. Ya. Goblok udah bisa heliki he. Geblak emang juara belon sama. Juara belon ini budak ya. Jadi garis saya heliki Tuh he. jadagur. Ngau sih kedagor. Oi, lain kadagor belon. Ki. Ayo ke bajigur. Jadi kedagor saya. Jadugar saya dulu. Tuh. Nih. Tuh nehi cakanya nehi sini geblak. Cakanya nehi sini geblak. Sini belon. Kajin nehi. Amba tikar kemari nyawa nama nehi. Amba tikar kemari si nyawa. Nehi si nyawa. Angge poe. Sebuah. Nih mah. Orang bisa heliki he. Aduh. Kagak bisa he. Tuh. Wek he. Jadi petang kayak kita kayak. Liki aja. Gua mau tanya. Lagu apa he itu he? India he liki he, ajar liki he. Judul he. Oh, judul he. Ya. Ajar he. Ajar he. Tak belajar mah. Tak karak ajar Tak karak aing ya. Ajar ya aing. Ajar ya aing ya. Ya aing. Ya tukang kecerek ya. Kita golok. Hei. Ki. Bolak besar Marah liki. Emang dasar belak belon. Ajar he, tutup he. Bodoh. Masalahnya gua kagak ngerti he. Oh, jadi kamu ini kagak nyaho. Kagak nyaho. Waduh. Jadi poek India he. Oh, India. Hollywood. Good, now good. Good, now to good. Good. Apal geblak. Apa? Good apal. Oh, lapar. Apal. Good apel. Nah, Hollywood apel. amun sawios, moalnya siapa? Sawios jeruk. Isi mau ciloknya apa sih? Ya aing. Hei, ngelakutin aing mah di mana-mana ke sawios jeruk lain. Hei, kada jauh. Pan aing ngulin ke Bandung. Pan ku aing teh ya jelema. Bu, ditawaran jeruk. Yang Bu, mangga Bu jeruk. Cenah sawios, itu berarti aing jeruk sawios. Aing mau berarti di dia goreng jeruk sawios. Iya, aing pan di Bandung 8 bulan. Di Bandung 8 bulan aing. Mulung ke gelas aqua.
tutup. Atuh he jeung geus ngeusan jangan nyawer eueuh. Gua kagak ngarti he. Teu ngartieun mun urang dieu teh nyaun meureunannya mun lagu ge amun ya cak Bapak Hajat. Nah, bener. Nyaho. Bila mana si Menel keluar, Nah, lakukeun bangbung hideung. nah. Astagfirullahalazim. Kajen kerdaek kajen. Lain aya nyampe karet tolol sial. Kajen anu mun kerdaek ieu. Kajen anu kerdaek. Atuh nah. Kade dicas heula poe. Pos karek menang ngecas we teh jelema. Kade ge aing mah dicas heula. Pancen can dibere dahar tapi ngomongna kena kuat kene bae sia. Lagu naon? Aya lagu naon? Bangbung hideung. Amun main keluar, cak Bapak Hajat laguna bangbung hideung. Bila mana mainnya ngejeng ngarang kenek, ngajegan, kan kadengka, Bapak Hajat datang. Dibelah laguna. Ku Naon kampung. pelagakan aing disuek-suekeun. Lah, ayo mangga. Mana Pak Hajat yang siapin kan ya? Itu. Dia mah balarager ibu-ibuna ge lamun lagu jaipongan. Ayo coba. Tuh, lagi aya nu liwat lagi tah. Dina aku bang itu make kukukan.
menahan. Tepuk ke otak sih memang. Malu sekelar ayam bak mungki deh. Sariawan